Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Mang Dina Mara. Bawa istri pameget nu anu sepuna kumadar ramang danget ieu pamagi bayi sararehatnya wargi sehat jasmanina sehat rohanina digampilkeun rezekina oge ditebikeun balaina aya dina lindungan atanapi panang dayungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Aduh eta pisan dipiharap ku sim kuring wargi siang kalian nungi urang seri doakeun wae urang mah wargi. Tah wargi atuh anu nuju ngantos-ngantos dongeng Sunda dina judul Ngadu Taluh karangan Kiliksa bagian nu ka-61 kanggo dinten ieu. Dina bagian anu ka-60 urang nyariuskeun harita badan tena nyatana paku sareng satar nya anu harita perantos jelas. Warga masyarakat utamina keluargi parid oge astam bade di naon gitu dipimilik eta tadana ku Haji Barkum duta. Da mungarita nuju ngobrol saterasna anta wisata sareng paku ieu jeung ngadangkeun tangetang landompang baberahmana semongon kitu paku komo ayeuna mah beuki yakin margi si keke nu dipercayana ayeuna tos talu ka pihak sim kuring malah ayeuna ge aya di rompok ngajadi kerem ulah tepung jeung Haji Barkum. Naing pami diparyogikeun ku pakuwu mah insyaallah bari dibijilkeun kitu ceuk satar terang-terangan bagus ari kitu mah tuh tapi kieu nya keun antep heula bade kumaha tak ketak Haji Barkum teh dina memperjuangkeun akalna nyatana dina raga ngalicikan tah eta harta narek sanggup kitu ngagugat tanpa bukti jeung saksi tina jihad teh jihad ical galeuh da teu saatu tina jihad ahli waris komo tos aya hakna naon geun urang Bandung nganeena mah nuhun atuh panuhun permios moal lami ngadeuheuh si abdi kitu cenah ceuk satar bari terus munjungan harita ka paku jeung ka juru tulis sarta dituturkeun ku Astam. Geus kitu mabral mulang malah pakuwu oge kaluar ti balai desa ari juru tulis ngoncian heula panto cag urang tunda heula. Urang malikan ka tukang wargi urang malikan deui ka tukang nyaritakeun parid anu balik pangheulana sadatangna ka imah buru-buru unggah sarta panto ditutupkeun deui kasambak si keke anu ngadagoan keur ngabaheuhai deukeut panto pawon tapi kuno ti luar mah moal sidik da kahalangan. Ae geuning ujang tos mulih nah harurusuhan teuing jang ceuk si keke bari cengkat panonna melong ka parid. Aya beja anyar Kang tapi awas ulah geruh nu datang teh nya nu datang ka desa bener Haji Barkum malah mah ayeuna keur lempang maju ka dieu arek nempungan si Ian meureun manehna teh dah nya begituna ayeuna akang kudu nyumput tah dina buni awas tah Kang nya ulah kecet-kecet batuk oge ulah aya suaraan ngambekan ku diatur bisi kadengin ku Haji Barkum pokona mah sok buru-buru nyumput Kang ulah ngabaheuh dina ulah ngabaheuh kitu atena mah sok kumaha tah mun aya semangke ceuk pari dari teh bari ngabadegan ulah cangkeng panonna harita melong ka si keke anu kakara bangun ruas manehanana sabab ngadenge ngaran Haji Barkum. Laras nu sumping teh Haji Barkum kitu cenah bahu teu percaya si keke teh nya bener jig-jige lahiran nyumput bisi ka dieu manten. Si keke teu nembal di wargi terus ngorejat nangtung bus ka goah nyempo di pojok deket pagot. Jantungna jadi ratug tutunggulan. Atuh hatena pating sareblak rusras kanu geus kaliwat jeung inget bae kana ancaman Haji Barkum. Yen lamun si keke nepi ka ngabocorkeun Rusia pinasti bakal dipetik pati di ala nyawana di baruang di kajauhan. Cilaka kembang bahaya bibit balai geus tembong tapi muga-muga we jang parid ngabelaan aing da jangjina oge ka aing teh arek mika nyaah cenah malah mah naon
asal aing nurut insya Allah cenah aing moal baha kana ka anjeunna mah sejak satya satuhu nun Gusti salamatkeun diri abdi supados tiasa nebus dosa ngumean lampah nu salah. Kitu galencok na hati si Keke anu geus aya di goa ger nyumput teh. Kacaturkeun wargi harita Parid geus aya di ditepas. Diuk dina kursi kalayan tenang. Pantu ngahaja harita ditutupkeun. Malahan mah dikunci sakalian. Bisi semah langsung nyurungkeun panto. Parid ngarep-ngarep datangna Haji Barkum nu geus pasti bakal kadinya datangna. Parid ngahuleung mikiran pipetaheun. Na mending kitu mending kieu atawa mending kumaha. Can kapikir harita mah. Dalam ngagugu nafsu mah tang tuwe lolbek moal ditanya heula. Sabab Haji Barkum nu jadi bibit berebitna kana datangna musibah ka kulawarga manehna. Tapi Parid inget kana amanat guruna. Oge inget kana tata krama jeung kamanusaan. Salah gede lamun ujug-ujug bak neungeul bari teu puguh jujutanana. Wargi barang keur ngaharulang kitu rentang-rentang ti kajauhan tembong aya nu leumpang. Bari curinghak terus melong ka eta jalma barang breh tetelah Haji Barkum. Geus deukeut ka imah. Bari seuri mani geus gregeteun aya geura jonghok jeung Haji Barkum. Keun sia tek diheureuyan ku aing. Kitu ceuk teh Parid. Degungsilna Haji Barkum nepi ka pakarangan imah di kajauhan keneh geus katararulat reret nitenan pakarangan. Salta alak ilik kana tatangkalan jiga nu hayang sidi kana kaayaan di dinya. Gok kaharipeun tepas. Reng-eureun deukeut ngelodog meme uluk salam ngarahu heula. Red harita kakenca, red kakatuhu terus melong kana panto pok uluk salam. Assalamualaikum pokna. Bedas naker. Parid teu buru-buru nembalan. Cicing we heula ngong deui nu uluk salam tambah bedas. Geus 3 kali kakara ditembalan bari leumpang muru panto. Waalaikumsalam pokna polotrak ngalaan tulah. Berai panto muka lol sirana ngelol truk padeunteu beungeut jeung Haji Barkum. Atuh bani ngajenghok Haji Barkum. Sabab gat sida kagetna. Anu mukakeun panto teh geuning jajakan nu tadi tepung di jalan teh. Sajungjungan mah Haji Barkum ngahuleung miraga meneng. Celohok bengong jiga nu malaweung. Bade ka saha? Parid nanya bari neuteub hatena heran nenjoki semah bet malaweung. Kawas anu kabur pangacian. Gebeg ditanya teh ngarenjang pok ngajawab semu gugup harita. Ari ieu imah jang Ian. Cek Haji Barkum. Ian? Ian mananya Pak? Dadi dia mah teh aya nu jenengan Ian. Asana meh nguping. Kitu cek Parid ngahaja ngaheureuyan Haji Barkum. Siak beungeut Haji Barkum robah. Teuing reuwas, teuing hanjelu sabab kacida butuhna tepung jeung Ian teh. Nu leres jang. Di mana bumi jang Ian teh? Ulah sok ngaheureuyan ari ka saya mah. Bisi doraka. Teu aya maksad ngaheureuyan abdi mah. Ngan sakaterang abdi mah leres teu aya nu jenengan Ian. Parid keukeuh can nerangkeun. Tapi cek tukang warung mah aya. Malah mah imahna teh nya ieu pisan. Pan munang tatanya ieu teh. Cek Haji Barkum bani keukeuh da memang kitu cek katerangan tukang warung ge. Cobi atuh taraskeun deui kana sanes. Da abdi mah tetep teterang margi saresna mah abdi ge enggal keneh di dieu teh. Ujang teh Parid dea lain nu tadi tepung jeung bapak di jalan. Cek Haji Barkum kawas teu percaya kana tetenjuanana. Dume asa teu kaharti Parid teh tadi aya di jalan ayeuna aya di imah. Tepang di jalan di mana? Da abdi mah teu ka mana-mana. Huleung Haji Barkum ngahuleung bakat ku bingung. Usap tarang bari ngupat dina hatena. Nah salah teh tenjoan aing teh kitu. Bobo nya ieu budak teh lain si Parid. Udah piraku mendingan sakila. Aing anu aya di jalan teh aing anu panggeulana leumpang. Tapi nah eta budak geus aya di dieu, nya lain meureun. Beda deui jigana ieu. Kitu geureunteu satena Haji Barkum ret ka Parid melong rada lila. Kumaha Pak?
Kahartos satana pintu da di dia maleres. Da aya nu jenengan ian. Parid ngajelaskeun deui nya sawios ari daya nama. Ai taya mangan bapa bari tumaros. Depi ujang kantos tepang sareng si Keke. Keke, komo teh terang si Keke mah. Nah saha kitu? Parid beki maceuh ngareureuyan ka Haji Barkum. Sawios ai terang mah. Eta terang mah. Permiasa tuh. Haji Barkum harita taak meureun. Terus malik kaleos indit teu ngareret deui ka Parid. Wargi atuh Parid mah nyarengeh we. Teu loba omong dan niat nage arek ngaheureuikeun ka Haji Barkum. Diantep we sina capieun heula. Parid boga kayakinan engke bakal datang deui ka dirina. Harita Haji Barkum geus di jalan, kebat kawetan, gok tepung jeung hiji kolot. Nanggung suluh harita digantelan daun cau sakompet, keur bangkas bungkus. Ku Haji Barkum dieureunkeun atuh reg eta kolot teh eureun. Bade naon ujang? Pokna bari neuteub rada euleug. Bade tumaros ki, depi bemejang iya nu mana? Itu tuh kalangkung, tuh anu aya rungkun cau muli. Tah mengkol ka kidul, kaliwat ku ujang. Ceuk si Aki nunjuk bari neuteub ka palebah imah Parid, anu memangna teu pati jauh. Har, dah ada sanes cenah. Bieu teh pan kuring teh sidinya. Haji Barkum kerung heraneun. Na nya lain. Dalasaan Aki mah eta teh. Sawios ki bari naroskeun di kanu sanes. Nah ada Aki ge can pikun. Make teh percaya sagala geus 60 tahun Aki hirup di dieu. Aki apal ka hiji-hijina imah nu aya di Cikao. Malah apal kana sajarahna. Pirakun teu percaya ka Aki. Ceuk si Aki rada kasigeung hatena, dumeh manehna teu dipercaya ku Haji Barkum. Apunten Ki, sanes teu percaya teh nanging akuring teh lapar teh hayang jajan heula teh. Geun gerek di teang di kadinya lah. Haji Barkum bisa ngupahan maneh api-api rek jajan heula padahal arek nanyakeun deui ka tukang warung teh. Kajeun hari kitu majig atuh. Ceuk si Aki leos indit teu ngareret di ka Haji Barkum anu bangun bingung. Sanggeu si Aki jauh wargi Haji Barkum harita malik. Make aya rasa manehna maju teh mandeg mayung asa teu boga kapercayaan kan dirina. Tapi lila boga tujuan gedig lempang di muru ka hiji warung. Kaparengan nu jajan keur suwung nu boga warung ngabaheuhai bari ngabulaeh nyeupah. Punten bibi ngiring leureuh heula yeuh. Kituna bari gek diuk dina bangku panjang bari ngarahu bangun capek. Oh, mangga juragan, mangga. Muli ti mana eta juragan teh? Ceuk tukang warung someah naker bari cengkat harita rek ngawadahan cai manehna wargi. Jadi karunyaeun meureunna tah Haji Barkum anu katenjona bangun ripuh. Lempang nage geus rumanggieung kesang ucur saluar awak. Wargi masih ngadangkeun dongeng Sunda dina YouTube dina channel @mangdinamara. Tapamugi bae ya wargi anu mikaresep kana ieu carita Sunda tiasa kahibur manahnya wargi utamina wargi boh nu caketna anu tebihna nya boh istri pamegat nu anom nu sepuhna. Tak kasadayana we lah nya boh di dalam negeri khususnya di Jawa Barat atau Indonesia atau umum namanya di Indonesia sareng di luar negerinya wargi anu seueur pisan ngaduungkeun dongeng kusim kuring ditinggal dina komentarna. Hatur nuhun parantos sempatin komentarnya. Hatur nuhun kasadayana. Mangga atuh wargi ulah seueur teuing nyeceng kana waktosnya. Urang lajengkeun ieu dongeng teh atau dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh karangan kireg sambagian anuka genapun hiji wilujeng ngadangkeun bae. Bibi ari ieu teh leres lembur Cikao. Leres aga nah kitu cuk si bibi sok nunda cai sagelas keke hayang minum heula teh nun ye bieu nya uguhana angguring teh
Haji Barkum bungaheun regot minum heula setengah gelas beah geus kitu Pokdi ngomong, mun nya bener lamun Cikao meureun bebi kenal sareng anu jenengan Ian di mana bumina. Oh, Bumi Jang Ian kalangkung atuh kedana mah tadi tawaktos mengkol sarta payuneun pakarangan aya rungkun Cahumuli ta eta teh bumina Jang Ian, ceuk si bibi bari pepeta. Nya ih piraku abdi ngabohong. Moal agan abdi mah ngabohong kanggo naon da moal aya untungna. Nya mangga we taroskeun geura da leres eta. Renghap arita Haji Barkum teh mani ngarenghap wargi. Narik napas jero ari geus ti duaan mah manehna meunang beja teteg piraku rek ngabarohong onaman. Ngan anu jadi pikir teh na si jajakan tadi di imah make nyebutkeun teu wawuh jeung teh nyebutkeun yen di Cikao eueuh ngaran Ian. Rada lila eueuh di dinya teh. Malah mah jajan heula ngeusian beuteung anu mimiti karasa lapar. Awakna lungse deui bakat ku capek sabab make jeung manggih gelut segala rupa geuning. Sanggeus wareg barang dahar wargi cereng dibayar ku si bibi. Maksud teh sering dibayar ku si bibi rek dipulangan oge ulah cenah. Kok bae basana. Jadi hitung-hitung tumarima kanu geus somea hade basa jeung akuan pisan deui. Si bibi bunga Haji Barkum atoheun geus kitu Haji Barkum indit deui ngajugjug ka urut imah Ian teh. Limpangna jag-jag ayeuna mah sabab beuteung geus dieusi tanaga geus pulih deui. Gancangna carita wargi jog anjog ka imah nu tadi kasambak teh pandem molongo ditepas geus aya nu sejen. Geus kadenge ti jauhna aya nu ngobrol pati gerendeng. Haji Barkum kagok asong terus leumpang ngadeukeutan ka Golodog. Geus nepi terus uruk salam ka wastadi. Ari breng teh nu nembalan manireang, oreng ditepas geus ngariung tiluan nyatana Parid jeung Astam katut satar nu karak daratang ti desa. Mangga calik, cik Parid bari nyampeurkeun ka lawang. Ari breh geuning Haji Barkum, Parid nyerengeh ari Haji Barkum teu wanieun ka jero pok nanya. Dupi ieu teh bumina Jang Ian atau napi sanes? Sanes Bumi Jang Ian. Ieu mah rorompok abdi. Tembal Parid tandes teu asa-asa da memang bener imah manehna. Dupi ujang saha jenengan? Haji Barkum melong. Wasta abdi pun Parid incuna Mak Saroh nu kapungkur diusir ku salira. Nu kantos dibeberik bade dipaehan. Nya abdi teh incuna anu hirup keneh. Abdi turunan Mak Saroh sareng turunan Aki Oyon ti pihak bapa. Cik Parid bari pepeta atuh mani colohok bengong Haji Barkum bet loba nu teu kaharti. Haji Barkum ngahuleung manehna jadi bingung na kudu kumaha ari geus kieu. Nu diteangan teh Ian jeung si Keke tapi naha anu tepung bet incu musuh. Asa sungkan rek lumingkang hoream rek unggah. Mangga kalebet Pak mangga. Cik Parid bari nunjuk ka tepas. Mangga bapak bingung ieu teh. Nah kumaha bet jadi kieu? Ka mana ari imah si Ian? Na ayeuna bet dicicingan ku Ujang. Ka mana si Ian sanyana? Abdi mah teu wawuh. Naing sawios teu kena bingung. Mangga we carikeun ka lembet. Ulang emutan teu aya. Hawatos lah. Pilih ngaraos capek leureuk heula di dieu. Cik Parid sopanaker ari Astama jeung satar muji kana katenangan hate Parid. Jigana teh eueuh we rasa amarah teh. Nafsu jeung kaciceup teh. Padahal Haji Barkum teh musuh kabuyutan. Jalma jahat anu kacidali cikna teh wargi. Tapi di sanghareupan ku cara-cara anu sakitu ayeuna. Mangga jang mangga da leres sape bapak teh. Punten ieu lah bade ngeuring leuruh heula ieu. Kitu ceuk Haji Barkum. Sukuna jiga nu hideung ngalengkah celek kana Golodog serta terus harita mancat ka tepas. Jen ngajanteng deket lawang panonna melong kanu diuk di pojok ngarendeng duaan rada nyumput tapi najan kitu da geus apal kawantu tadi geus tepung lila malah manepi ka tarung. Nakala ngahuleung Pak Haji. Bangga calik. Ceuk satar bari nunjuk kana kursi nu kosong. Haji Barkum harita
rampang rempeng wargi. Jadi samar pola samar tincak manehna. Nangtung oge asa teu napak. Rek turun deui oge geus kagok asong. Nya tungtung nama koloyong harita teh kana kursi gek diuk. Bari jeung teu puguh rasa. Niat di awal narek nempungan ian, di akhir betepung deui jeung musuh. Suguhan semah tejang, ceuk Astam ka parid anu nangtung di deket lawang tea. Mangga mang, marid parid ngaleos ka pawon. Ari Haji Barkum jeung Satar kadut Astam can aya nu ngomong. Kalating harulang jiga nu pieu. Komo Haji Barkum mah langit ge asa rek tungkep, jagat asa rek kiamat. Rasaan teu panuguh, custos inget kaditu kadieu. Tekung selila wargi jual parid sarta harita nanggei baki dieusi cai enteh 4 gelas. Nalawuhna kiripik cau sakeler jeung wajit sapiring sok-sok kana kursi memeh nunda baki pok harita ngomong. Mangga ngaleueut heula atuh Pak. Cenah leos harita ka pawon direk nunda baki parid Haji Barkum harita. Begitu genah rasa. Jajantungna oge harita ratug beungeutna asa paranas. Ting harea bluwa ka paur jeung kasieun. Jol parid harita gek diuk dina kursi anu kosong. Tah ieu mang semah anu tadi milarian si ian teh. Ceuk parid nunjuk ku jempolna ka Haji Barkum. Oh ieu nya nu tadi keneh atuh ieu mah. Jadi sidik ieu mah ieu. Yen Haji Barkum teh pangna sumping ka Cikao rek maluruh perkara tanah. Buktina ayeuna mapai-mapai neangan imah sih. Aduh si ian. Lampur aya batu. Sabab jeung si eta gawe babarenganana tah. Syukur-syukur. Beuki jelas ayeuna mah. Yen ieu teh kudu bener-bener direngsekkeun ieu. Ceuk Astam bari terus nginum. Paratkeun sakalian jang, mengpeung papanggih lah. Satar harita ngahatean supaya Astam ngarengsekeun pasualan jeung Haji Barkum. Atuh hate Haji Barkum beuki puguh. Teu puguh rasa manehna diuk oge asa teu napak deui. Semuhun urang sakantenan we lah. Hei Pak Haji, naon maksud jeung tujuan Pak Haji? Nepi kalos-los ka ieu imah. Aya naon tujuanana make neangan si ian sagala. Ceuk Astam panonna melong ka Haji Barkum. Hade pisan, oreng kitu carana nya ngaheureuikeun ka kolot. Oreng si mana oreng kabeh ge palinter sandiwara. Ari tadi mani tantes nyebutkeun teh nyaho ka si ian. Tapi naha ayeuna jadi kieu licik hari kitu mah. Ceuk Haji Barkum kasar ngomongna asa dibongohan. Ulah maido kanu sajen Pak Haji. Baca lalampahan Pak Haji sorangan. Na teu licik, na teu jahat, ha? Na teu telenges. Mun Pak Haji teu telenges jeung licik mah moal aya kajadian kieu. Anu matak ulah nyalakeun ka batur Pak Haji. Sabab Pak Haji sorangan lalampahana goreng. Leuwih salah batan ulian. Ayeuna masih ngalipak maneh atuh. Udah ditalipak ku batur mah moal ngeunah. Wah, mapatahan sia ka kolot. Lain mapatahan tapi ngelingan ieu mah. Tembal Astam. Megeus. Teu kudu loba omong. Jelaskeun sing jentre hayang naon marana teh nu sanyana. Namani jiga nu geuleuh pisan ka kami. Sok geura bejakeun hayang kumaha ieu. Haji Barkum jadi jengkel kitu salah kieu lain. Ieu mah gumantung kana niat Pak Haji. Nah bade naon pangna los-los ka dieu. Rek niat hade atawa niat goreng. Mun Pak Haji niatna hade buahna bakal hade. Lamun niat Pak Haji goreng buahna ge bakal goreng. Terus terang kuring sabaraha kanca teu aya niat goreng Pak Haji. Asal Pak Hajina henteu goreng. Ceuk Astam tetep ayem parid manyerengeh deui. Ih, budak-budak ini diajar loba omongnya. Kanu penting nak ngomong mah, henteu kudu ka mana wae.
tapi teu naon ari hayang nyaho kana niat kami mah. Pangna datang ka dieu teh kahiji arek nyokotan harta banda kami nu aya di dieu anu meunang meulian ti si Ian. Kaduana rek neangan si Keke nu geus leuwih ti saminggu ngiles teu beja teh carita. Katiluna rek ngagugat kubu anu suwani nyebutkeun jual beli palsu ka kami. Tah sagitu ayeuna mah. Rek ayeuna rek nanya ka maraneh. Naon sababna make wani-wani nyicingan ieu imah? Padahal ieu imah teh geus dibeli ku kami ti si Ian. Sukaji barkum bari pepeta panonna buncelik. Ayeuna kuring rek ngajawab Haji. Kana sakabeh pertanyaan ti Pak Haji. Harta ditinggal si Ian boro-boro sabata atawa satumbak. Satapak munding ge moal dibikeun sabab lain hak anjeunna. Kaduana urusan si Keke lain urusan kuring, tong mamawa ka urang dieu. Uruskeun ku sorangan. Katiluna ulah kumawani ngagugat ka kubu. Sabab baku mah henteu salah. Anu salah mah anjeun sorangan. Bener omongan paku jual beli anjeun jeung si Ian palsu malulu. Sebab gan saukur sandiwara. Eueuh dina buktina. Segel jual beli anu ditekan ku kubu ukur keur kadok kungkul ngalicikan ka kuring sapara kanca. Tah kulantaran kitu sanyana kasalahan teh numpuk di anjeun. Lumatak geus ulah rek ditambahan deui. Malah mah waktosna wargi sedena teh nya kapan. Rupina dipungkas dicekapeun duikeun ka dieu heula dongeng Sunda wargi dina judul ngadu teluhnya wargi. Ngadu teluh karangan Giligsa bagian anu ka-genep hiji. Nah kawargi sadayana tangtos anu mikaresepkeun ieu carita Sunda tarabi dongeng Sunda pamugi tiasa kahibur manah taleyan kabingahannya wargi. Insyaallah atuh anu bagian ka-62 na wargi carios ngadu teluh ieu enjing dina waktos anu sami utami nama dina YouTube dina channel @Mangdina Mara. Insyaallah dina enjing urang lajeng gendai. Atur nuhun keparatosan wargi sadayana wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.